Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa qala sareng ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdalun nasi ari pang utamana manusia iku al mukminu jalma anu iman, al alimu anu boga ilmu, aladi ini tija anu lamun dibutuhkeun opo ilaihi ka ieu ladi nyata mumin alim, napa'a mangka sok mamangpaatkeun ieu mumin alim. Wa ini stugnia jeung lamun dialap cukup opo anhu ti itu mumin alim. Wa ini stugnia jeung lamun henteu dibutuhkeun dialap cukup teh henteu dibutuhkeun. Wa ini stugnia jeung lamun henteu dibutuhkeun opo anhu ti itu ladi nyata mumin alim, agna mangka sok ngalap cukup ieu mumin alim nafsahu kana dirina ieu mumin alim. Ipang utamana jalmi mukmin anu boga ilmu upami dibutuhkeun sok ngamangpaatkeun, lamun teu dibutuhkeun cukup kanggo dirina, nyukupkeun kanggo dirina. Wa qala sareng ngadawuh sapa sallallahu salam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu salam, al imanu ari iman uryanun eta orat, walibasuhu jeung ari panganggona ieu iman ataqwa eta katakwaan. Iman teh orat, panganggona takwa. Iman takwa batin nyaeta pagawean sae hate. Iman takwa dohir nyaeta pagawean amal solih anggapata. Wajinatuhu jeung ari papayasna ieu iman al hayau eta kaisin. Wasamratuhu jeung ari buahna ieu iman al ilmu eta ilmu. Maksudna buahna ieu iman teh al ilmu, yakin ka Allah. Jadi iman teh orat, panganggona takwa, pampaesna kaisin, buahna kayakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Ilmu uninga ka Allah Subhanahu wa taala, buahna keimanan, mangka eta iman berharga. Iman orat dibungkus ku katakwaan, komo bungkusna hade mah. Tuluy dipapaesan ku isin, wah make papaes untuk pami dina dohir mah tuangeun pan orat, tuluy dibungkus ku nu sae, tuluy dicap ku papaes. Mangka eta iman berharga. Takwa we hungkul dohir, papaes alus, tapi iman eueuh mangpaatna pan. Pagawean dohir sae ge amal soleh kaluar tinu kupur mapan teu aya mangpaatna kangge di akhirat mah. Iman hungkul orat teu aya takwa jeung papaesna mah. Ipapaesna iman teh kaisin teh nuduhkeun kana kasampurnaan iman. Magi kitu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh kana syadidal haya'i wa tawadu. Kanjeng Rasul anu banget isinanana. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi ari pang caketna manusia min darajati nubuwah tina darajat kanabian iku ahlul ilmi ahli ilmu, wal jihadi jeung ahli jihad. Ama ahlul ilmi anapun ari ahli ilmu, pangna ahli ilmu darajat kana kanabian teh nomor kahiji. Isanggeus darajat kanabian tuluy anu nyantel anu antel kana darajat kanabian teh nyata ahli ilmu. Amma ahlul ilmi anapun ari ahli ilmu iku padalu mangka nuduhkeun ieu ahli ilmu anasa ka manusia alama kana perkara jaat anu geus ngadatangkeun bihi kana emak sapa arusulu pirang-pirang utusan Allah. Wa amma ahlul jihadi jeung anapun ari ahli jihad, ahli jihad mah nyantel antel kana derajat kanabian dina saatos ahli ilmu. Jadi pangcaketna ahli ilmu saterasna ahli jihad. Tah
ari ahli jihad. Wa amma ahlul jihadi jeung anapun ari ahli jihad iku pajahadu mangka jihad ya ahli jihad bi asyapihim ku pirang-pirang pedangna ya ahli jihad alama kana perkara alama ngabela kana perkara jaat anu geus ngadatangkeun bihi kana ma sop arusulu pirang-pirang utusan sami dina pada urang ngabela kana perkara anu didatangkeun ku rasul. Ari ahli ilmu mah nuduhkeunana ka manusia kana eta ilmu dicana ku nabi. Ari ahli jihad mah ngabela ku fisik eta ku pedang-pedangna. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la mautu qabilatin yakti utawi mautna hiji golongan hiji qabilah iku ayasaru leuwih gampang leuwih hampang min mauti alimin tinimbang mautna zaman berilmu. Sabab zaman berilmu mah upami maut teh pan jeung ilmu na sabab Allah nyabut kana ilmu teh lah lain langsung ilmu dileungitkeun ku Allah tapi Allah nyabut ilmu teh nyata ku ngamautan alim-alimna para ulama. Entak maut hiji alim lebih berat tinimbang mautna hiji qabilah. Tinimbang mautna golongan. Maut sagolongan mah gampang. Tinimbang maut hiji alim. Wa qala jeung ngadawuh sapa alaihi salatu wasalam Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam anasu ari pirang-pirang manusia ma'adinu eta pirang-pirang sisimpenan. Pirang-pirang sisimpenan manusia teh. Kama adini dahabi seperti pirang-pirang sisimpenan emas wal fidati jeung perak. Fahiyaruhum mangkari pilihanana yenas bil jahiliyati di kaum jahiliyah iku hiyaruhum pilihanana yenas bil islami dina Islam. Tapi pilihan nas dina Islam mah make kaid ida pakohu di mana paham agama yenas. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujanu bakal ditimbang yaumal kiamati dina poe kiamah apa midadul ulama'i mangsina pirang-pirang ulama bidami syuhada'i ku getihna pirang-pirang mati syahid. Jadi mangsi ulama teh diimbangkeun atau disamikeun ke sareng getihna jami nu mati syahid. Getih nu mati syahid ngabela agama Allah mangsina ulama oge ngabela agama Allah. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sahajalma apido anu ngajaga ieu man ala umati kanggo ka pirang-pirang umat kami arba'ina kana 40 apane hadisan hadis minas sunati nyatana tina hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yu'addiyaha sehingga yenta nepikeun ieu man kana ieu 40 hadis ilaihim ka ieu umat kuntu mangka aya kami jawab man salu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntu mangka aya kami lahu ka itu man sapian eta nu bakal nyapaatan wasyahidan jeung bakal anu jadi saksi yaumal kiamati dina poe kiamat. Rasul ke nyapaatan, Rasul nyapaatan jeung jadi saksi kajami anu ngajaga 40 hadis. Kanggo umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sajalma hamila tanapi hamala, man sajalma hamila atawa hanapi hamala anu mamawa ieu man tegasna anu apal ieu man min umati ti pirang-pirang umat kami arba'ina kana 40 apane hadisan hadis lakia mangka bakal papenak lakia mangka bakal bakal menakan lakia mangka bakal menakan ieu man Allah ka Allah aja maha gaga Allah wajala jeung maha agung Allah yaumal kiamati dina poe kiamah pakihan bari kaayaan nu pakih aliman tur anu berilmu. Jadi jalmi anu apal 4 hadis ti umat Rasul
mangka engke bakal kalau subhanahu wa ta'ala teh gaduh gelar pakihan aliman. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man saja mata pakoha anu maham yuman bidinilah dina agama Allah aja maha gagah Allah wa jalla jeung maha agung Allah kapahu mangka bakal nyukupkeun Allah ka ieu man kapahu mangka bakal mangka pasti kapahu teh ieu madi di mana mudore disegatkeun fil madi dina pada pastina saidei man saja mata pakoha anu maham ieu man bidinilah dina agama Allah azza maha gagah Allah wa jalla jeung maha agung Allah kapahu mangka pasti nyukupkeun ka ieu man sapa Allah Gusti Allah taala mur Allah ma kana perkara ahammahu anu ngitung-ngitung penting itu man kana ieu man wa rajaqahu jeung pasti ngarijikian Allah ka ieu man min haitsu ti ana arah-arah layah tasibu anu teu ngitung-ngitung ieu man kana ieu arah-arah cenah ti ana arah-arah teu nyangka ieu man. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam auha geus ngawahyuan saha Allahu Gusti Allah aja maha gagah Allah wa jalla jeung maha agung Allah ila Ibrahim ka Nabi Ibrahim alaihi eta tetep ka Nabi Ibrahim assalamu ari kasalamatan saw Allah ya Ibrahim hei Nabi Ibrahim ini saradasna kami iku alimun anu maha uninga uhibu mika cinta kami sur Allah kula alimin kasaban-saban anu gaduh ilmu nu uninga. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al alimu ari zaman nu berilmu aminullah eta kepercayaan Allah subhanahu ma suci Allah bil ardi di muka bumi nu berilmu teh kepercayaan Allah tapi jalmi kedah percaya kan nu gaduh ilmu. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinpani dua golongan sinpani ari dua golongan min umati ti sapalina pirang-pirang umat kami iku ida soluhu di mana maslahat ieu sinpani soluha mangka maslahat sapa anasu pirang-pirang manusia wa ida pasadu jeung di mana ruksak ieu sinpani pasada mangka ruksak sapa anasu pirang-pirang manusia naon sinpani teh al umara hiji pirang-pirang pemerintah wal fuqaha jeung hiji deui pirang-pirang ahli agama pirang-pirang ahli anu paham kana agama wal fuqaha jeung pirang-pirang anu paham agama upami umara jeung ulamana maslahat atuh manusia ge umat bakal maslahat sawalarna upami umara jeung fuqaha pasad umat ge bakal pasad ruksak. Wa qala jeung ngadawuh sapa Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salam ida ata saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sumping alayaka kami apa yaumun poe la ajdadu anu teu tamah kami si Rasul bihi dina yaum teu tamah teh naon apane ilman ilmuna yuqarribuni anu bakal ngadeukeutkeun ieu ilmu ka kami ilallahi ka Gusti Allah aja wa anu maha gagah Allah wa jalla jeung maha agung Allah wala burika mangka teu dibarokahkeun opoli ka kami saur Kanjeng Rasul ditulu isamsin mangga macana dina bijilna panon poe dari kal yauma dijanten kendorop dina itu poe atanapi pitulu isamsi dari kal yaumi didapatkeun dina bijilna panon poe itu dinten itu poe Kanjeng sarukan Rasul di mana sumping ka kami poe anu teu tamah kami dina eta poe ilmu anu ngadeukeutkeun ka kami ka Allah mangka teu dibarokahkeun ka kami
dina tina bijil panen poe dina itu poe. Jadi atuh anu matak barokah teh nyaeta ilmu nu matakna deketkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitabdilil ilmi dina ngunggulkeun ilmu alal ibadati ngunggulan kana ibadah wa syahadati jeung ngunggulan kana mati syahid. Fadlul alim ari ngunggulanana jalma anu berilmu alal abidi ka jalma anu ahli ibadah iku kapadli seperti ngunggulan kami saru Kangjeng Rasul ala adna rajulin kanu pang hanapna pameget min ashabi ti pirang-pirang sahabat kami. Pangdur saur Imam Ghazali pangdur mangka sok tingali ku anjeun kae paja'ala kumaha tingkahna ngajantenkeun Rasul kumaha tingkahna ngajadikeun Rasul al ilma kana ilmu muqarinan bari anu ngabarengan lidarajati nubuwah kana darajat kanabian. Wa kae pahato jeung sok tingali ku anjeun kumaha tingkahna ngahanapkeun Rasul rutbatal amali kana martabat amal al mujarradi anu disepikeun anil ilmi tina ilmu. Amal disepikeun tina ilmu mah hanap pisan atuh naon da moal ditarima sepi tina ilmu mah moal naek eta amal teh. Wa in kana jeung sanajan aya saha al abidu jama anu ibadah iku layahlu henteu kosong ya abid an ilmin tina uningana bil ibadati kana ibadahna alati wadibu anu ngalagengkeun alati wadibu anu ngalanggengkeun ya si abid alaiha kana ieu lati nyata ibadah. Sok sanajan anu ibadahna nyaho kana ilmu ibadahna anu keur dipigawe ku anjeunna anu ku anjeunna sok dipigawe eta ahli ibadah teh nyaho kana eta ilmu ibadah teh tapi kurang dina ilmu sajena tah anu boga ilmu mah ngunggulan kana ibadahna nu kitu. Jadi ngunggulanana jalma nu alim ka jalma nu ibadah teh nu maksudna nyaeta nu ibadah nu uninga kana ilmuna eta ibadah anu dipigawena. Ari anu ibadah nu bodoh mah tina ilmuna wah tah mah hanap pisan atuh. Eta mah teu kaasup ibadah anu dibarengan ku ilmu mah. Walau lahu jeung lamun mah henteu aya ya ilmu lamun mah teu aya ilmu na ibadah teh lam takun mangka henteu aya ya ibadah ibadatan eta jadi ibadah. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ari ngunggulan jalma nu berilmu alal abidi ka jalma anu ahli ibadah anu nyaho kana ilmu ibadahna ngan tina ilmu sajana kurang iku kapadil komari seperti ngunggulana bulan lailatul badri dina wengian bulan purnama alasa il kawakibi ngunggulan kana sasesana pirang-pirang bentang. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaspahu bakal nyapaatan yaumal kiamati dina poe kiamah sapa salah satun tilu golongan al anbiya'u hiji golongan pirang-pirang nabi sumal ulama'u mangkat tuluy kadua golongan pirang-pirang ulama suma suhada'u mangkat tuluy katilu pirang-pirang golongan nu mati syahid. Pa'adoma mangka ngagungkeun Rasul pa'adoma mangka ngaluhurkeun Rasul bi martabatin ku hiji martabat iya ari ieu martabat talu eta nyanding talu eta antel ieu martabat anu buata kana kanabian. Wa fauqa sahadati jeung dina saruhureun mati syahid. Kangjeng Rasul teh ngaluhurkeun kana ilmu teh ku hiji martabat anu eta martabat teh antal kana sifat kanabian jeung dina saluhureun mati syahid. Ulama panyantel ka anbiya tuluy mati syahid. Maha sarta perkara waroda anu geus datang atawa geus kalaku ieu mah bipadi sahadati dina kaunggulan mati syahid. Sok padahal pan geus kawari bahwa anu mati syahid teh pan eta teh unggul.
tapi aya nu saluhureunna nyata ilmu. Wa qala jeung ngadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ubida henteu diibadahan sapa Allah Gusti Allah taala anu maha luhur Allah bisaiin ku hiji perkara abdola anu leuwih unggul yese anu leuwih utama yese min pikhin tinimang paham pidini dina agama. Maksudna teu aya di anu pangsaena ibadah ka Allah tinimang paham kana agama. Teu aya deui teu aya di ibadahan Allah ku hiji perkara nu utama tinimang paham dina agama. Jadi atuh paham kan agama eta teh pang utamana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Wala pakihun wahidun jeung yakti ari jaminu paham kana agama wahidun anu sahiji nyalira. Asadu eta leuwih berat ala syaitani ka setan min alfi abidin tinimang 1000 ahli ibadah. Ai paki wahid mah atuh berat ka setan teh dah puguh paham. Rek digoda masalah dohirna paham piki. Rek digoda masalah pagawean hatena paham kana tasawuf. Rek digoda masalah patekadanana paham kana tauhid kana akidah bener hese. Hari ayeuna 1000 ahli ibadah ari teu paham mah komo kalebah teu paham kana ilmu tasawuf tazkiyatun nafsi pan babari ku setan digulingkeunana jadi ibadahna tamu sok sanajan 1000 ahli ibadah. Wali kulli syai'in jeung eta tetep kana saban-saban perkara imadun ari aya tihangna wa imadu hadadin jeung ari tihangna ya agama al fiqhu eta paham dina agama. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum ari pangsaena dina agama aranjeun kabeh iku aya saruhu eta pang gampang-gampangna yidin wa khairul ibadati jeung ari pangsaena ibadah iku alfiku paham dina agama na ibadahna paham pasti paham dina bagan ibadah pangsaena nyata paham kana ilmuna. Ayeuna gampang agama maksudna teu leuwih teu kurang pas nempatkeun hukum agama teh dina tempatna eta pangsaena panggampang. Wa qala jeung ngadawuh eta agama Islam. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padul mukmin ari ngunggulan jalma nu iman al alimi tur anu gaduh ilmu alal mumini kajalma nu mukmin al abidi anu ahli ibadah bisabina eta ku 70 apanya darajatan darajat. Ingunggulan jalma mukmin alim ka mukmin abid teh ku 70 darajat. Wa qala jeung ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah al-alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika amin. Alhamdulillahirabbil alamin.